Iya abi ngang organ wios nyanyi maksudnya apa kia abdi enjing bade ceramah ka Lembang ka Parompong enjing mung sareng organ jadi sakantenan organ ku abi diajak gerak kuah di ka Ciamis terus we setelkeun we di Burujul well aing kuah edan tuh Haji Murtado tuh Bismillah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah Bismillah Sumaila Ruhai Susah Umi Wahabi Susah Hajah Neng Purnama Susah Bihasia Ghafarallahu lahum wa sataraikahum nawar qawluhum Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma barik doa bulan Rajab fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil ma mugi Gusti ngaberkahan sasi Rajab sareng Sya'ban mugi Gusti ngabukikeun dugi ka sasi Ramadan amin ya Allah. Allahumma salam sadayana ya Allah lungsur ke kabarok kalakungan sasi Rajab ya Allah kalakungan sasi Sya'ban ya Allah dugi ke justru abisra ya Allah karena sasi Ramadan ya Allah wa hasil maqasidana sholawat sholatullah assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi qallati lati adrikni bika ya Rasulullah sholatullah salamullah ala yazid habibillah iya sadaya jamaah moga doana ijabah amin ya Allah pasihan rezeki barokah maut husnul amin ya Allah doa bulan Rajab Allahumma lana bi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil ma qasidana rawaseun ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daramang sadayana Gara Duartos Barokah hutang Bismillah walhamdulillah summal hamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra Damang jedah Salamet abdi jedah si panjang yuswa sadayana si dipasihan panjang yuswa pasihan sehat jasmani rohani dipasihan gerde aratos ya robbal qalat ini tiada siap jelah alhamdulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'rajul mu'minin as-shalah qala idan awalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Bismillah nujanten sekar pagiri catur pagugah rasa tarate ate malati ati. Alhamdulillah kalayam kudrat Allah subhanahu wa ta'ala urang tiasa bermuwajahah ina maqam anu mulia mugu Allah naraga pangaosan dikaitkeun kana cara peringatan rojaban. Siap? Siap? Itamis kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. Kita cinta orang ka Kanjeng Rasul, betul? Betul? Ngan cinta harus dibukti. Mun cinta bukti karena cinta apa? Karena cinta moen. Ulah mencelong cawi mutmonya. Dalam alfiah disebutkan kal farojinal hasimiril amali murawahil qalbil qalili jiyali hartosna neng bager para pemudi cinta itu mengerti walau tidak diucapkan, cinta itu paham walau tidak diungkapkan, karena cinta bukan kata pusilang tapi cinta pengorbanan. Well kan aja lagu ABG namaku cinta ketika kita bersama berbagi rasa sepanjang usia aku terjatuh dan tak bisa coba belum betul betul sabab hidup tanpa cinta hamba bro asli nama betul tak kurang habiskan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi maka diayatkan peringatan ranjang tapi kita perlu dibukti ayeuna buktina naon tah pengorbanan urang diukang ieu pengorbanan diukang kes setun lat sarwa betul betul dah hawa ngaji mah adat ngecang kes setun paingan dalam hikam disebutkan rubbama atau kawana kawarubbama manaka fa atoka hartosna tersekedik jalma ka Allah diberi hirup beunghar sadana aya bro jengkol bro bengol diberi awak cager beas nyawer duit seueur tapi kana ibadah lali trongkoh kol kalah morongkol bari
kon was lah nyesol kayak budak trongkoh kol kana morongkol bari nyanyo duk beduk kalah murungkul bari nyanyo simut betul makanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Ustadz Dedi Sulaiman adalah bersyukur. Betul? Musikan tom aku udah menang bayar ini lagu Islami. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kelamun abi ngajawab cantik salat bos kelamun ayat cantik sementara, tampan pun kaya sementara, miskin sementara. Siap? Bersyukurlah apa yang telah semua kita dapatkan, karena semuanya begitu indah. Berharaplah hanya kepada Allah yang maha segalanya, yakinkan hati hanya kepadanya. Miskin bahagia sementara, sedih cantik sementara, tampan pun dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Yakinkan hati hanya kepadanya. Cantik tampan pun kaya, miskin pun bahagia sedih pun dunia sementara, akhirat ayo ke bawah edan ya kabeh sementara sok ece buuk hideung baheula semen ayeuna bod palingan dalam Yasin sebutkeun wa man nu'ammirhu nunqishu fil khalqi afalata. Coba wa man nu'ammirhu nunqishu fil khalqi afalata. Apal hatina wa man saja manu amir diberi umur ku Allah semakin tambah umur nunakis demi Allah makin tambah umur bakal dikurangan bil khalqi bentuk kejadian. Betul baheula buuk hideung ayeuna naon baheula pipi cangker ayeuna kem baheula keur ngora make make up geus kolot ulah sok make upan salah teu dekatan benar baheula buuk hideung naon buuk oge jadi bodas geus kolot panon oge kurang awas tanaga ge teu pati bedas bobogaan salaki teu daek awas jangan peluk
Mudah-mudahan bunga sing dicatat ku Allah jadi bunga di akhirat. Amin. Amin. Da urang bunga-bunga kerengan mata budak sing daekeun pasantren punten ka Haji Ubun sok aya ideologi kieu ka Haji Ayat punten ada sok aya ideologi kieu bisa ideologi masa depan suram ceuk saha abdi ledang masantren demi Allah tadus bini mah mobil boga kilu ka haji pernah imah budak unggal penting abi tiap setor kapun bocah unggal setor kapun bocah tiap penting paling seetik 3 juta tiap penting koki coy alhamdulillah cek saha santi samsara abi boga lagu ieu lagu mendengar abi judulna cek saha santi samsara persina talak 3 musikan tong ya. Usaha sambil esek usaha sabenerna salah kacita tapi mah anu ngeunah mah dahar jajan unggal mangsa betul ceuk saha sambil teh malarat hayang dahar cenah ngadanguan berkat sabenerna kacita lepat tapi mah anu nikmatna dunia akhirat sakti ulah dihinakeun sakti ulah disapindakeun lamun anjeun jaga hayang disalametkeun mumpung boga budak buru-buru pasan sakti ulah dihinakeun sakti ulah disapindakeun lamun anjeun jaga hayang disalametkeun mumpung boga budak buru-buru pasan. Ayam ngeprok cuk telobaan. Tapi lamun dia apa sih ada? Nyeri. Aduh. Santri punten. Santri kalian estafet perjuangan para kiai betul. Mun santri nuluykeun saha demi Allah aja tinggal budak ayeuna. Tah naon gogodana? Ngaji di lemur geus masantren sinten betah da budak di imah kalah di barere. Cing tarik di barere. Indungna HP, bapana HP, akina HP, ninina HP, ek dahar HP, ek mani HP, ek modal HP. Modal di update OTW modal. Iya ya kokodana ya Allah ya Rabbi Gusti laras punten Haji Ubun ayeuna Kang ya tinggal ayeuna zaman ayeuna Kang dengan adanya fasilitas wifi terang wifi di Bandung fasilitas mudahna babari meuli voucher murahnya Mas 2.500 budak meuli voucher 12 jam budak 5.000 sampai sapeting budak pecet di Bandung betul budak poho ngaji betul poho berjamaah betul rok tinggal enak Kang enak gara-gara tak titip budak pasantren heka dengan singnya cek tadi aya takdimu ahli ilmi takdil muallim termasuk ngagungkeun ka ahli ilmu saha para ajengan sok ka ajengan tiap panen bersak kita rokok sapak kosong tara nya teu nya naon betul tetap mudah-mudahan barangkali sih jadi ahli ilmu amin nanti ada request nih sholawat baca sholawat insya Allah ada Mas yang mau nyawer
Siap? Kita baca sholawat dulu ya. Dalam barokah baginda Rasul, mudah-mudahan barokah sholawat, mudah dirusukan barokah bu Allah. Amin. Siap? Sholawat naon? Sholawat naon? Sholawat siapa? Siap? Siap. Siap? Takutnya nanti lupa. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Rezeki semakin berlimpahkan, amin. Inna habibillah salam tawassalna billah wa bil hadi rasulillah tawassalna billah wa bil hadi rasulillah wa qul mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Sama dibaca sholawat ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ilahi sal umma min amba iman liqama ilahi sal umma min amba iman liqama ومن همه ومن الغمة بأهله يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا
bina hadaira yaumil ila sallatullah salawat ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Nu balik diheula sing bekan juring sia. Oh, jalan itu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doakan kurang rezeki masih langkung barokah. Amin. 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 Sing langkung berlipat kan amin. Oh, tartibkeun heula. Tartibkeun heula. Nu menang 2000 saha? Nu menang 2000 saha? 10.000 saha? Gajan? Hah? Gajan. Tadi neng bager. Oh, tadi ya. Oke. Tadi neng. Hiji we. Hiji. Doakeun. Inna dan solihan wa qalban solihan wa lisanan fasihan wa jasadan solihan wa rizqan wasian. Allahumma faqiha fid wa alima ta'wil. Allah. Bangkrut atuh wing. Oke. Kalau. Aya meureun. Masih siap ngaji? Masih siap ngaji? Masih siap ngaji? Masih siap ngaji? Awas ya. Mata kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi, tapi sudahnya cinta ka Rasul ngayakeun peringatan Rajab. Da urang teh bakal mah. Oh, raja-raja mati, orang pintar, orang kaya, orang miskin, presiden, gubernur, bupati, pacamat, emas, simpanang yuswas, ajengan, pupus. Innalillahi wa inna ilaihi. Eta kapan bahasa Sunda? Kurang Sunda lain? Kurang Sunda lain? So, di Sunda memang kayak geng bantuan, geng, sing tarik, geng, sing kompak, mun bener Sunda refleks, geng, juk, tolong, tekel, jut, balik bisa, geng, juk, tolong, tekel, jut, kuniang, boleh dah, regot, kecewer, bosot, betul, matang apa intinya, punten, ya intinya ya, Pangnarajaban kuli peringati, punten, sabab sejarah Isra Mi'raj itu sejarah akan terulang kembali. Jadi sejarah akan terulang kembali dengan prinsip yang sama, cuma metode yang berbeda. Di zaman sejarah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh dakwah kepada umatnya loba nu kamdong Nabi Nuh. Bahkan ayat jalma nangtang menta terhadap Allah. Sedejek Allah wala tu khatibni bil ladina zalamu. Ya Nuh,
tong ting diujukan ku kami eknik kan ku banjir maka banjir zaman di Nuh 40 penting cek katarangan tsunami zaman Nabi Nuh 7 bulan cai tak kerasaan betul epok kata ajengan kumak kuring bisa yang orang burujul ngomong kumak kuring kupikir mun si eta naon ulah ting diantarkeun ka makam sina ancur-ancur gak kusarang dabongan kumak kuring kumaha kapan beunghar nu kuring nyawa nu kuring bukan kali lebak-lebak tepalebak buruk pantong kalaih tengah imah si jamrong di kolong si jebrang tepas si jabri gelayak naon eta domba nu saha nu kuring di mandian kusaha ku kuring nu ngarajupun saha tuluy domba deui wajangan awas ulah sakala urang goreng betul hap urang bakal naon bakalan maot hayang selamat maot gumantung karena amal gumantung teh gumayot ya dah gumantung teh matak cek sinden minyak lantung minyak tanah magantung pasti naon aya dongeng teh daya aya aki-aki ke ngarasul leuweung aki-aki ngalah suluh keun kusang-kusang kumpulkeun suluh toh mau datang bedul ngadenge maung sorana war si aki kabur pengajian lompat pakat putarik lompat di kosewan dan akar nyungsep kana eurih sidah dihanap cukup di luhur dana merosot pangkun daun gantung torojo maung kitu elok ku maung teu murah-murah kitu maung buah kieu murah keneh kalah gedut hitut matah kunaon bujur hideung eta teh kahebosku ku hitut betul katak sok utamikeun ye utamikeun ngaji awas sing getol ngaji bepeujeuh ye mapai jalan satapak ngajuk-juk ka pangajian ijem katak punten ieu lagu abdi meunang ngaran abdi judulna pangajian versina Mawar Bodas siap well mapai jalan satapak ngajuk-juk ka pangaosan teu karasa capena sabab make kendaraan nu di pabrik karidoan tidak anu maha heman rejeun pangampuran dosa nu karasa teu karasa nu penting mah niat suci sejarah talabul ilmi supaya menang pangarti pikeun dibekaleun diri jadi insan nu sajati tugas ka pangeran ngabdi boga ulah ingkar janji pohong kana purwadaksi eta koma ulah eureun ngaji koma ulah tinggal lagi jalma teu boga pangarti hirup moal boga aji di dunyana bakal rugi akhirat menangkan nyeri keprok ieu mah Kang Haji pun teu diapinya tawis kasono abdi Kang Haji pun guru Kang Haji Ayat sadayana abdi nyakeun silaturahmi sadajan urang ngalaksanakeun ibadah di bulan suci urang kudu suci ti pada jalmi leres salami abdi baheula di Burujul aya mimpi teu abdi kala teu beja nya abdi pernah boh bener hampuranya
Hapunten abdi seueur kalepatan boh nu karaos teu karaos sering ngajadikeun hate sanesna bahkan sering boh naon wae nu abdi keur teu emut laras keun eta mah masa lalunya masa lalu biarlah belal jeung inul masa lalu kabeh boga masa lalu ajengan doding boga masa lalu mas gaduh yakin betul betul mas gaduh haji gugun gaduh kang haji elat gaduh raka abdi gaduh kang asep gaduh kang heri gaduh pamarsa kasepuhan kang haji Muhammad gaduh kabeh boga masa lalu betul yang penting bagaimana ke depan kita laras nunggus mang mata cek Allah wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Allah nak cekok lah berarti anda sekali di Allahan masuru wa kabasaru ma yarsabun montong di Alohan mangsur wa kapasar bayar sabun lunas aduh kiisya cek Allah wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadral Islam siapapun orangnya apapun keturunannya ek Yahudi ek Majusi ek Nasrani ek Garongihi ek Japetihi ek Bangsatihi di mana Allah masih hidayah wa bangga baheula abdi punten apal cerita terus baheula ngampar botol timiti whisky brandy Genewer Black Label Jack Daniel Napoleon Kristal Columbus Martini Suliwa vodka Smirnoff Ciu Kiling Raja Wali topi miring nunggas mang gara-gara sebotol aduh ya punten Kang Haji ade boga lagu menang rapi judulna gara-gara Bang Emo siap versina gara-gara sebotol minuman siap terus sok pinjam ke Bang Emo kula kasih komisi dia lagu karangan Abi gara-gara Bang Emo sok sieun teh papangi jeung masuk nona lagi sok sieun teh pa amprok jeung nu ngaran Bang Emo hirup teh meuli eueuh ka kapok duit haram ge dilepon pusing aduh aya sirah meni pusing lupa oke lumbang lingling bari sok susu lumputan kawat kucing jalur nagi api-api gering imah oke kadang-kadang jangan aduh alaya sirah meni jangan menang duit langsung dipake mayar sasesana dipake dahar daripada beteng lala dan kuring pensiun gara-gara Bang
Lanjut. Tapi ya Allah ya Rabbi, Allah masih hidayah. Tebangga cek Allah waras. Urut jeker kahalarkan bae, nunggus mang. Ngan hidayah kudu mulai demi Allah Kang. Hidayah kudu dimumul, dilestari. Awas, kata kira pasing istiqom. Sarua jeung Ciamis kadoman kieu. Ibu-ibu saja pengajian atau mandi Ciamis Ciamis. Ya Allah, abdi pasihan supados abdi istiqomah. Ya Allah, abdi pasihan supados maut husnul khotimah. Hiji minta istiqomah, non istiqomah tetap tumancet mual ibu tak ibu nang mengenal keadilan. Hujan halodo tetap berjamaah. Boga duit tetap berjamaah. Iya, ketika belum duit kakara, usaha bangku deket jeung Allah, padoa bari leweh. Astagfirullah bari leweh. Loba bayareun. Betul. Kata sing istiqomah teh sing seperti angka salapan, sabaraha? Sembir angka salapan punten dikalikan lipatan 0 tapi ke 10 amner salapan. Sok bantuan ngitung. Hiji kali salapan sama dengan sing kompak. Hiji kali salapan sama dengan 2 kali salapan sama dengan 18. Angka 18 hiji 8 sabaraha? Salapan. 3 kali salapan sama dengan 2 jeung 7. Salapan. 4 kali salapan sama dengan 3 genep salapan. 5 kali salapan sama dengan 4 jeung 5 salapan. Genep kali salapan sama dengan 5 jeung 4 salapan 5. 7 kali salapan sama dengan genep jeung 3 salapan. 8 kali salapan sama dengan 7 jeung 2 salapan. 8 kali salapan sama dengan 8 jeung 1 salapan. Bukan istiqomah salapan. Pece boga liang. Bukan liang. Sabar hiji. Salapan. Buktikan bisi bohong sok itu. Cepil sabar hiji. Oh, bisi bohong gue nya. Soca sabar hiji. Jadi 4. Pangamung sabar hiji. Jadi genep lamai sabar hiji. Jadi 7. 2 deui mana tah? Liang. Jeung liang wes 12. Betul. Sing isti kadua minta maut husnul. Da urang teh bakal mah. Mata abi boga lagu, ngaji unggul, abi boga lagu, ngaji ayat. Meunang ngaran abi judulna modal. PMSI Iwan Fals judulna bongkar. Gaul men aing teh. Oke warna modal siap. Well. Iwan Fals. Iwan Fals. Waler modal keke. Maka dari bulan puasa, kepikir kalau puasa sudah ditinggal dengan alasan yang tidak wajar bahwa alasan sementara tubuhnya yang kekal tidak kuat menahan haus dan lapar. Walau si tadi oh iya tinggal kurang tari. Oh iya tinggal kurang mencolok kawin. Sholat kalau sholat sudah ditinggal jangan harap keberkahan akan datang. Betul. Harta tahta juga jabatan itu semua hanya titipan. Walau si lomba oh iya tinggal cintai. Oh iya tinggal repna tinggalkan segala kesibukan, tinggalkan sibuk mantul gawe apa betul.
hentikan segala urusan apa agar nanti dalam kita di akhirat akan dapat keselamatan. Ada melodi banget. Waduh, well, walasya, tuh wadah, oh iya tinggal. Oh iya tinggal orang mari. Oh iya tinggal lebih mari. Oh iya tinggal. Mudah-mudahan si penyanyi suami ya Rabbal. Sakitu kami atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak kau.